walau teh aing geus siap panen bala bagus dijukutna. Loba tapi waluna jual ku aing dimasih kikil 500-an leuwih ti 2 kilo mah. Anjing, itu si Jumaid keron main. Oi, aing tinggal itu walau bagong baradak ku aing ek diekeun ek dijual ku aing lah. Oi. Walu mana ya? Heeh, ku aing dijual tinggal bagong Anjing baradak. mahal sih walu kieu mah. Heeh, anjing hijin age atuh leuwih ti 5 kilo ku aing dijual cepean oge. Oh, itu tuh anjing gede gitu loh, woi. Heeh. Oh, itu borongna tuh. Aing aya ieu lah kau kan. Saha? Si Arek. Aya si Sony sok meuli anu kieu mah. Aya tuh lah bulu deukeut ku aing ke dibere hijina gope ku aing kan 5 sikinya. Hijina berarti cepet jadi gopean ku aing ka maneh 200 lah. Anjing mojo eta mah. Heeh. Oke, ku aing bejaan dieu. Heeh. Aing urang bejaan lagi. Ka imah we ka imah Oh, siap, siap, balik siap, lah siap. aing lah. Bagus, walau teh mahal nih. Dijual cepet, kita kena 200. Bukan mau badag. Sate ngaran nanti sate teh. Oh, Sony. Nah, aing pau kah mau amang aing eueuh. Tah, ieu mun euy. Uang ini. Tapi gede euy. Woi. Ya goblok. Anjing. Tolong kakak dari itu walau gede ditinggalkan melalui kagong. Anjing minyak kalau naonnya. Coba tuh naonnya kagong. Anjing walau gede bagus. Berarti aing pau suka dijual juga malu deh. Ku aing udah gitu bagus gede tuh. Tolong mana. Aduh. Makasih apanya kagong. Cai teh gede walu teh bagong, ai teh mah gede teh mah buruk ha. Cai kunaon tadi? Kalau bok eta. Aku tunggu ganakeun bok. Eta teh nya. Eta. Cokot bae buktina be. Ampun mang. Anjing nyeri bagong, aduh. Kela anjing nyeri euy. Ayo. Aing bisnis walu si Jumaid teh euy. Cair dia kasih Sony. Aing mau. Pe. Mas Jumaid teh. Itu aing nama kita kalu si bagong tuh. Aing mau sahai teh. Tuh ini sah, gede yang gede gini. Walu si Jumaid goblok pan aing geus